Nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandunganku diri aing anu jadi anak anu kakar galihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunang. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weuleh ngapi ngajaring bareng jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Teka rasa ti poe ka poe beak poe datang minggu, beak minggu datang bulan. Nyisuang sih bener-bener asa kasiksa hirupna. Sabab sasatna diculik ku si Gimbal sarta dipihukum secara paksa. Nya kitu deui Mang Obel prihatin hatena. Sabab aya di lingkungan kahirupan rampogna si Gimbal nu beuki dieu teh beuki nambahan jumlahna dina harti jumlah anggotana. Malah ayeuna mah make sebutan Karaman Gagak Roban. Si Gimbal teu beda ti hiji raja, ku pangaruh elmuna sakabeh anak-anak buahna bener-bener tunduk ka manehna. Mimiti Karaman Gagak Roban nebarkeun pangaruhna. Lembur-lembur anu deukeut mimiti kaancam kahirupanana ku Karaman Gagak Roban anu ngarampas sangeunahna harta banda milik anu lian. Seperti dina poe harita di tempat pamukiman Karaman Gagak Roban anu dipimpin ku si Gimbal. Kabehanana harita keur mariang ngaranjah kapilemburan ngan jelas aya anu ngajaga sawareh sababara urang anak buahna si Gimbal. Katingali nyisuang sih paromana teu waleh nguluwut jeung nguyung. Ngan lamun dirina barontak teu narima kana sikepna si Gimbal tangtu jiwana bakal ngalayang. Kaasup jiwana Mang Obel. Katambah aya harapan keneh pikeun Suwangsi. Si Gimbal geus janji bakal mawa anakna anu tinggaleun di daerah Pasir Macan tea. Tapi tetela tepikeun ka harita masih keneh tacan aya bae buktina. Eueuh deui nu jadi batur ngobrol teh kajabati Mang Obel. Anu teh oleh mupruk nasehat ka Suwangsi ulah peungas harapan dina mangsa ngambahna kahirupan. Nah geningan acan keneh bae aya buktina caritaan Kang Rojak teh mah.
anu majarkeun terek mawadai anak abdi anu tinggalin teh. Bukti napikeun ka ayeuna geuningan tacan keneh bae aya, Mang. Tacan aya kanyataanana. Palang siang anak abdinya, Mang. Suwangsi teu boleh inget baik kanu jadi anakna. Da puguh ari salaki mah jelas geus ditandasa ukur ngan tinggal ngaran. Aya hiji rarancang jeung cita-cita sabenerna mah dina hatena Suwangsi anu memang iwal ti dina sorangan anu nyaho. Da sok sanajan Mang Obel oge memang teu betus atawa ka Mang Obel oge memang teu betus. Mang Obel neuteub antep ka Nyi Suwangsi. Manehna memang bisa ngarasakeun hate anu jadi indung, sok komo ieu apanan boga anak nate sasatna kakara pisan. Telila Mang Obel terus nyarita. Nya ulah leutik hate ari ceuk Mang mah Nyai. Jeung nadeuykeun be, ulah terus di pikiran bae. Dajang rojak oge piraku make jeung ngabohong atuh Nyai. Ngan sigana mah acan aya laratan. Aya nu nyokot meureunnan. Pan eta ayeuna tah anu keur dipaluruh ku jang rojak teh. Heueuh, laratanana Nyai. Ceuk Mang Obel ngabohong, puguh manehna meunang katerangan. Jeung memang nyaksian waktu datang maung tea gagauran kabeh anak buah si Gimbal lalumpatan. Cek anak buah si Gimbal cenah orok teh dihakan ku maung. Puguh Nyi Suwangsi mah moal nyaho. Da harita teh memang apanan keur kapaehan aya dina pangkuan si Gimbal. Nah moal kitu Mang. Dimangsa ku sato galak mah Mang. Eta anu jadi kasalempangan pikeun diri abdi mah. Duh, nyaan. Goreng-goreng teuing nasib diri abdi teh Mang. Keur mah budak teh teu sarua jeung batur kaayaanana. Ayeuna bet kudu papisah jeung diri abdi. Bener-bener hancur ya hate teh Mang. Sing sabar Nyai. Puguh Mang oge teu nyangka ti anggalna make jeung rek terus hirup ngumara di dieu. Di lingkungan jalma-jalma anu garalak jeung garanggas saperti kieu, barang asan deui. Dauh deui ubarna atuh Nyai, dina waktu da ayeuna mah kajabat ti sabar we urang teh. Suwangsi neuteub antep ka hareup. Siga anu jauh panineungan, hatena mah harita noroweco ngomong sorangan. Geus kapalang diri aing hirup ancur-ancuran. Diri aing kudu bisa ngayakeun balitungan jeung si Gimbal. Hirup jujur jeung bener teh bet kala kaja di sangsara jeung ditandasa geuningan aing. Aing sanajan awewe kudu bisa ngarobah nasib jeung kaayaan hirup. Diri aing kudu bisa ngatur hirupna si Gimbal alias si Rojak. Sarta diri aing kudu jadi wanita nu boga pangarti leuwih ti si Rojak. Aing kudu jadi hiji wanita anu mampu boga pangaruh. Kitu di antarana galecokna hate Suwangsi nu memang mangrupa tina sabagian rarancang jeung cita-citana anu geus aya tur disidem dina jero dadana. Mang Obel kadenge harita cumarita deui. Nu jadi pikiran Mang mah ieu teh puguh kumaha sangkan urang bisa lepas bebas tina alam lingkungan kahirupan di dieu Nyai. Sabab lamun terus-terusan aya di dieu mah jelas Mang mah moal sanggup Nyai. Heuh mata sok jorojoy aya pikiran hayang kabur Mang mah ieu teh. Puguh abdi oge sarua Mang ngan imetan ku Mang Obel. Sanajan Kang Rojak miang jeung anak-anak buahna, tapi tetep be apanan di dieu mah aya anu ngajaga jeung nu ngawaskeun Mang. Lantaran sok sieun meureunnan urang kabur. Mikir jeung merhatikeun kadinya leket deui hate Mang oge. Ari kudu di dieu terus-terusan marek kumaha hirup urang saterusna atuh da Nyai. Tapi dipikir deui nah asana teh jadi pikiran teuing keun be kumaha bebehna Nyai. Suwangsi ukur seri leutik. Puguh memang ngarti kana eusi hate Mang Obel anu ngarasa teu betah aya di dinya.
Nyedek kawanci sore, si Gimbal datang jeung anak-anak buahna. Jelas, mawa hasil anu loba, mangrupa harta banda rampasan. Malah peutingna ngayakeun pesta sukan-sukan lantaran hasil anu nyugemakeun. Ngan jelas, tetela si Gimbal alias Rojak teh bener-bener cinta jeung kacida merhatikeunana ka Suwangsih. Pugu ari kitu teh mah bogoh ti bareto hayang tiba heula ayeuna laksana pantes lamun nepikeun ka kitu teh. Ta nu sejen mah di pakarangan ngariung bari sukan-sukan, sedangkeun si Gimbal mah guntreng ngobrol jeung Suwangsih. Ulang nguluwut jeung marung kawut Suwangsih. Apan di dieu teh geus cukup lila, malah akang terus terang masih keneh terus ngayakeun tarekah sangkan bisa mawa deui anak nyai. Tapi tetela nepikeun ka ayeuna memang tacan hasil. Sigana bae aya nu nyokot meureunnan. Ngan akang yakin tangtu dina hiji waktu bakal kapanggih laratanana anak Suwangsih teh. Suwangsih netep antep ka si Gimbal terus imut ngandung harti. Nu memang ayeuna waktuna ceuk pikir Suwangsih negrakeun naon rupa anu jadi pamaksudanana. Luyu jeung rarancang sarta cita-cita anu lila disidem jero dadana. Lain milik abdi meureunnan Kang Rojak. Keun bae nu kaliwat mah henteu kudu jadi bahan pikiran deui. Nu penting ayeuna mah abdi aya pamenta ka Kang Rojak. Nah rek menta naon kitu? Atuh ulah asa-asa nyai. Bisi aya kahayang mati ngapok be. Nyarita ka Akang. Naon salah na lamun Akang nyumponan kana pamenta nyai. Sabab Akang bener-bener nyaah jeung cinta ka Suwangsih. Kang Rojak. Salila aya di dieu. Bet kaceda pisan keselna. Leuwihna ti eta bet asa kurang saimbang. Lamun anu jadi pamajikan jago saperti Kang Rojak, tapi diri abdi teu bisa kana ilmu bela diri, Kang. Ku ayeuna kitu. Abdi boga maksud hayang neuleuman ilmu silat, Kang. Hayang ilmu silat abdi teh. Suwangsih mimiti negrakeun sabagian tina maksud tujuan jeung rarancangna ka Rojak. Si Gimbal netep seukeut ka Suwangsih bari terus nyarita deui. Jadi nyai hayang diajar ilmu silat. Taya bayana memang terus terang Akang sorangan panuju lamun kitu. Ngandung harti nyai mangrupa awewe anu gagah. Pokona mah ngarah imbang bae, Kang. Upama Kang Rojak jaduk di dieu piraku. Ari abdi teu bisa jurus-jurus acan mah, Kang. Ari Kang Rojak ti saha bae, Kang, neuleuman ilmu teh. Sigana bae guru Kang Rojak mah lain saurang meureunannya. Suwangsih nalengteng hayang nyaho ngeunaan nepikeun ka mana tahapan ajen pangartina si Gimbal sarta rusia hirupna anu sagemblengna. Rojak alias si Gimbal asa bungah jeung bagja hatena. Puguh memang kakaraeun Suwangsih bisa ngobrol uplek kitu. Malah dina sikep anu matak nyugemakeun dirina. Sabab biasa nama kurang madep. Sikepna henteu daria da puguh sasatna dipaksa aya di dinya. Guru Akang aya 2 Suwangsih. Guru nu mimiti nyatana Ki Sampur. Sedangkeun guru Akang nu kadua aya di ujung kulon anu nurunkeun ilmu rambut carongcong. Nyatana Mbah Rungkin. Nyalamun maksud nyai kitu mah taya bayana. Urang ngamimitian latihan sabab keur Akang sarua be ngarasa sarua bungahna. Lamun memang Suwangsih boga maksud kitu. Cek Rojak. Henteu ieu ngarasa curiga upama harita Suwangsih nyaritana kitu teh boga maksud jeung tujuan anu tangtu dina mangsa naon kitu teh ngalaksanakeun naon rupa cita-cita jeung rarancangna. Nya nuhun we atuh. Lamun kitu mah Kang Rojak. Upami kitu mah Kang Rojak bener-bener hebat atuh ilmuna. Daleman pangarti ti 2 guru anu ilmuna sakitu hebatna, Kang. Rojak alias si Gimbal netep seukeut ka hareup mangsa di luareun imah caang ku obor sedengkeun anak-anak buah nasi Gimbal pada sukan-sukan ngarinum tuak malah aya anu geus mabok sagala rupa. Teu lila si Gimbal terus nyarita deui.
memang enteng bangga Suwangsi. Sabab Kisampur mah ngan ukur nurunkeun ilmu silat tungkul. Sedangkeun Mbah Rungkin mah bari jeung nurunkeun ilmu kadugalan. Muwuh anu disebut ilmu rambut carongcong mah mangrupa ilmu anu memang kawilang aneh. Ngan jelas, memang teu bisa sagawaya jalma bisa neuleuman eta ilmu. Leuwihna ti eta, memang aya rusiah pangapesanana. Nu matak kudu hati-hati anu nyangking eta ilmu mah. Sacara teu sadar, harita Rojak nyaritakeun ngeunaan rusiah dirina. Anu sabenerna mah tacan pernah dicaritakeun kanu sejen. Da puguh mangrupa modal dirina pribadi, sedangkeun Suwangsi seuri dina hatena bari nyarita. Tetela geuningan. Teh hese. Diri aing ngakalan si Rojak teh. Nu jelas. Ayeuna geus aya saeutik gambaran dina mangsana diri aing. Ngahontal maksud jeung tujuan anu tangtu. Dakoan Rojak. Dakoan dina waktuna anjeun kudu tunuk jeung taluk ka diri kuring. Si Rojak ngawaskeun ka Suwangsi anu harita katingali siga anu keur ngalamun. Atuh si Gimbal terus harita cumarita deui. Kunaon bet ngahulang sarta siga anu ngalamun geuningan Suwangsi? Aya naon? Coba caritakeun terus terang ka Akang. Suwangsi gancang negerkeun hatena. Puguh bieu memang hatena keur noroweco nyarita sorangan. Henteu Kang Rojak. Abdi teu ngalamun Kang. Ngan anu jadi pikiran teh hiji kabagjaan pikeun dari abdi. Lamun bisa neuleuman sakabeh ilmu nu kacangking ku Kang Rojak. Meureunnan sanajan abdi panggawakan awewe, tapi bisa ngabantu dina mangsana Kang Rojak pinanggi jeung lawan anu berat Kang. Cek Suwangsi, bisa pisan nyaritana teh. Henteu nyabit-nyabit deui ngeunaan lalakon ka tukang mangsa Bardan nu jadi salakina ditandasa ku Rojak alias si Gimbal. Sedengkeun sajor di ngobrol, Rojak alias si Gimbal oge harita hatena milu nyarita deui. Tepikeun ka ayeuna si Suwangsi mah teu nyahoeun. Lamun si Bardan teh masih keneh hirup. Lantaran aya aki-aki anu nulungan manehna. Ngan aing memang teu nyaho. Aya di mana ayeuna si Bardan? Nah bisa pulih deui kasehatanana. Tapi sanajan nya cager deui, kokodna anu katuhu geus buntung sama tigeula. Wayahna Suwangsi ayeuna jadi pamajikan dewek Bardan. Kahudang deui ingetan si Gimbal. Mangsa waktu kerek ngarecah awakna Bardan anu geus ngebebengkang luhur lemah tanpa daya. Harita aya anu datang hiji aki-aki make dudukui cetok sarta make baju kampret hideung jeung calana pangsi hideung, awakna pendek DDP. Tapi waktu nyarita ka si Gimbal jeung anu sejena geter sorana. Muwuh boga geter pangawibawa anu luar biasa. Malah waktu si Gimbal maju narajang ngan ukur 2 geprakan tapi geus ngajengkang meh rubuh. Dina waktu anu ngan sakilat Bardan geus dipangku terus dibawa. Gerakan anu kacida cepetna eta aki-aki teh mawa awak Bardan. Nu memang jauh ti dugaan upama aki-aki anu anyar datang teh bakal mawa Bardan anu geus teu walakaya. Saterusna harita marulang nu akhirna Pasarandog jeung Suwangsi anu rek nyusulan bareng jeung Mang Obel tea. Suwangsi muka deui caritaan, si Gimbal rada ngaranjug puguh memang bieu teh keur rada ngalamun. Kunaon geuningan bet kala ka ngalamun Kang Rojak? Nyemutan naon dugikeun ka anteng kitu ngahuleng? Nyemutan naon Kang?
Tanah naonnya ente ngan akang bieu keur mikiran nasib Suwangsi. Nah bener betah aya di dieu jeung akang. Sabab kamari-kamari mah geuningan bangun anu teu betah jeung lobang nguluwut marung kawut. Si Gimbal nutupan jeung nyumputkeun semuna. Suwangsih imut bari terus ngawalon. Ulah nyabit-nyabit deh waktu-waktu kamari cek abdi oge Kang Rojak. Nu penting nah saya ge dirinte Kang Rojak nyumponan kana naon rupa anu dipenta ku abdi Kang. Rojak seuri bari terus nembalan. Geus dicaritakeun ku akang bieu Nyai. Milu bunga lamunnya Suwangsi boga pamaksudan hayang diajar ilmu bela diri ti akang. Kantang tuh be teu bisa tereh-tereh bisa. Sabab diajar ilmu bela diri kudu leukeun jeung loba latihan Nyai. Asal memang Kang Rojak teu bosenan be, tangtu abdi bakal leuwih rajin. Gesan terus latihan Kang, sangkan tereh lancar. Ira Kang, urang mimitian latihan Kang Rojak. Mimiti poe isukan oge bisa Nyai. Sabab aya waktu 10 poe meureunnan pikeun akang cicing di imah. Geus 10 poe tangtu kudu neangan deui sasaran sejenna. Tadi kalembur anu bener-bener mukti. Lancar teh anu bisa ngalawan. Sedengkeun Mang Obel anu harita nyerangkeun ti luar kalebah Suwangsih jeung si Gimbal, harita nyarita jero hatena. Aneh katinggalin ku aing. Rada robah yeuh ayeuna mah sikep Suwangsi. Ngobrol jeung si Gimbal teh meuni someah jeung marahmai ayeuna mah. Leungit pamulung-uyung jeung nguluwutna. Nah bisa kitunya. Geus teu satian deui meureunnan kajang bardan. Mangsa bodoh ketang. Nu jelas diri aing kudu neangan cara jeung jalan sangkan bisa kabur ninggalkeun ieu petempatan. Sabab lila-lila mah aing bisa-bisa kabawakeun jahat yeuh. Ngan tetep teu ngarti kunaon aing teh yeuh. Suwangsih jadi robah kitunya. Siga anu bener-bener madet jeung cinta ayeuna mah ka si Gimbal. Gitu di antarana hate Mang Obel sabot Norweco teh memang sikep jeung caritaan sarta pamulu Suwangsih robah. Puguh si Gimbal oge ngarasa kaget ngan manehna boga pikiran kitu nate meureunnan Suwangsih geus sadar yen moal bisa deui kabur ninggalkeun eta patempatan dina harti pasrah kana nasib jeung kanyataan anu karandap. Mimiti poe isukna si Gimbal bener-bener ngabuktikeun caritaanana. Ngalatih Suwangsih sacara khusus dina hal ilmu bela diri atawa ilmu silat, luyu jeung pangarti anu kacangking ku dirina. Sedengkeun Suwangsih tetela sumanget pisan sarta calakan puguh lantaran dina hatena boga rarancang jeung maksud anu tangtu. Anu pikeun si Gimbal mah memang teu nyahoeun. Upama dina poe-poe anu bakal datang, Suwangsih bakal mangrupa ancaman pikeun dirina. Urang tinggalkeun heula kaayaan Suwangsih anu geus boga anggapan yen bardan teh geus eueuh di kieuna. Pat anu kawilang anggang ti pilemuran malah beunang disebutkeun jauh kaditu kadieu. Katingali di buruan imah panggung nu memang lahana lega tur deukeut pakebonan. Katingali aya 2 jirim anu keur latihan ilmu silat. Anu saurang mah jelas aki-aki, sanajan geus kolot tetela masih keneh cangker, sedengkeun anu saurang deui mah masih keneh ngora. Ngan leungeun katuhuna buntung diganti ku besi seukeut ti samet pigeulang kira-kira sajengkal panjangna.
Dua anak katingali geus pada ngesang. Delila kadenge nu aki-aki teh nyarita. Yang badan anu dilatihkeun bieu eta anu disebut jurus pangleburan. Ingatkeun, masih keneh aya jurus-jurus sejena anu leuwih berat batan ieu jang. Nu penting asal bisa kabeh kacangking ku jang badan tangtu moal kudu sieun deui dihurup ku jalma-jalma jahat jang. Nuhun Ki. Ngan be awak jeung leungeun sarta beungeut jadi ruksa kieu Ki. Jeung ras inget deui ka anak jeung pamajikan duka kumaha kaayaanana Ki. Sabab da jelas geuningan waktu kamari teang kalembur teh eueuh. Nah di mana atunya? Bardan si horeng anu jeung aki-aki tingjaran teng di buruan imah harita geus latihan jurus teh. Keun bae ulah waka loba pikiran jang Bardan. Jeung nah atuh lain ditatanyakeun, ka urang lemur sugan aya anu ningali atawa manggihan di mana aya pamajikan ujang. Bardan narik napas panjang bari terus nyarita deui. Nu matak teh nu nyahueun Ki. Ngan aya anu bebeja teh. Cenah Indit jeung Mang Obel malah bari jeung ngais orok sagala rupa. Ngan duka teuing ka mana? Nu jelas teu balik deui ti kajadian harita. Ieu tah anu jadi gangguan kana pikiran teh Ki. Yo, nu aya di hareupeun jang Bardan anu katelah Aki Jolad. Lain ngan ukur miharep jang Bardan. Jago sa ayeuna tapi kudu bener-bener jadi hiji jago anu mampu numpes jalma-jalma jahat. Nu matak ulah kabalang lamun ngelmu jang. Nu matak ku ayeuna pitulung oge pangjeje Aki. Kuring bener-bener ngarasa kahutangan budi ku Aki. Cacakan lamun teu ditulungan ku Aki mah duka teuing kumaha nasib kuring Ki. Bardan katingali sorot panona siga anu melong kosong ka hareup. Puguh matak sieun ningali Bardan ayeuna. Beungeut naraca urut bedog, malah dina beuheung oge aya nya kitu dina dada. Da puguh sasatna dihurup kulobaan. Ki Jolad seuri bari tarus diuk dina golodog imah. Nyusutan kesangna anu renung dina tarang terus nyarita deui. Jang Bardan, ayeuna Aki rek narekna puguh jang Bardan teh jati murid Aki. Omong beungsi ambucan asak nyangu. Nah rek kumaha ayeun maksuden? Maksuden nah ayeuna rek kumaha? Maksud kumaha ari Aki? Bardan can ngartieun kana caritaan Ki Jolad anu jadi guruna. Nya maksud urang ayeuna. Maksud jang Bardan. Nah rek terus nereman ilmu atau rek nyangan heula kulawarga. Lamun rek nereman ilmu, kudu bener-bener cek Aki oge. Ulah nepikeun ka gontot sabab ulin karang nunggal. Ulin karang nunggal teu bisa sapotong-sapotong jang. Jadi kudu anggeus nepikeun ka puncakna ngelmu nya. Kudu anggeus nepikeun ka puncakna eta ilmu teh. Bardan diuk di hareupeun Ki Jolad anu ayeuna geus jadi guruna. Diuk dina urut tunggul tangkalakai teu lila terus cumarita deui. Nya ari kuring mah jelas hayang neuleuman ulin karang nunggal nepikeun ka jucungna Ki. Sabab beuki karasa ayeuna mah yen jalma-jalma jahat teh beuki nambahan dina harti beuki loba. Luyu jeung harepan Aki. Mangka diri kuring kudu bener-bener jadi hiji jago anu sajati nu ngabela kabeneran. Alus labung gitu majang Bardan. Memang kudu kitu ari jadi lalaki. Sabab Aki sorangan lamun teu inget kana kasalamatan si Ujang, harita
sanggup keneh ngamuk merenan sababaraha hiji jiwa. Ngan reas deui inget Kajang Bardan geus loba teuing ngaluarkeun getih anu matak guragilu buru-buru nulungan ujang aki teh. Kuring teu nyangka kidulur saguru nyata sifatna rojak bet jadi jadugna rampog, malah tega binasa ka kuring ki. Bardan inget deui kana kajadian dulur saguruna rojak alias si Gimbal. Tah lebah dieu nu matak ari urusan anu direngsengkeun ku cara tarung mah eueuh duduluran jang. Lebah dia urang kudu bener-bener neuleman pangarti teh. Lain jadi jago bayaran, tapi jadi jago nu teu dibayar tapi bisa nulungan kanu lemah. Nulungan ka jalma anu leutik. Komo ayeuna loba jalma-jalma asing anu kuritna bule dalatang ka tatar Sunda heuh kateuing rek nanahaon. Nu jelas urang kudu waspada Jang Bardan. Bardan unggut-unggutan. Ki Jolad salaku guruna memang mangrupa aki-aki anu geus weureuseuh beuh ku pangalaman. Leuwihna ti eta memang waktu keur ngorana mangrupa hiji jago anu makalangan. Jeung ngamalkeun elmuna pikeun nulungan ka sasama. Nulungan pihak anu lemah bari teu miharep buruhan. Nu memang tacan pernah pisan ngangkat murid. Sok urang teruskeun deui latihan teh Jang Bardan. Ulah mijeun waktu teu puguh Ngan kehelaki isukan maksud teh hayang ngayakinkeun sakali deui ulin ka lemur ngeunaan nasib kulawarga kuring ki. Lamun geus karuhan aya mah nyaregreg meureun hate kuring teh ki. Nya kitu hade atuh Jang Bardan. Nu penting mah ayeuna sok urang mimitian deui latihannya. Sabab masih keneh aya sababaraha jurus deui anu kudu apal sarta terus diasakeun tina ieu ulin Karang Nunggal. Ceuk Ki Jolad ngajakan deui latihan ka Bardan. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa teu weleh ngapi ngajari urang jeung peuting. Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun.